celana terus kesel kuat ini ngibur konser gila aja lah mata kamana dua kali agak di celana gitu kecil itu inget persiapan tuna karena deketin eta cang deketin celi sama HS pakaian masuk pakai emang dapat ada dohrok liwa ini nungguan sebelum beakeun konser nah soal kemana ini jelem berapa ibu boleh makan algot dari awal kok dia merahin kopang sekarang ke yang sayang gerak tangan ya tadi ini terus kesal ada kontak mana ya kuat yang eta joget alamat dari pian tasa beri mulut bujur kita sat kebercin cina urang tan reda makan habis bahaya tuh jelema teh gelo dosa we aing euy Jong wajan Jong wajan goblok aja ai pas kesal goblok itu tadi buru beakeun konser na katila ya terus aya ada heula yang percaya motor geus akara di bener-bener buat aing akaran deui anjing sampai sana juga siapa aja lah Cuk hafal dong iya Kepada dong di tempat konser kemarin udah sok bae nya barang mah banyak ya anjing bakal menang aing ya ada kita lah kesempatan dalam kesempitan nur bener erek aing ngajaran ngeunah teh nya cina seri kita si dula ya jalan asli apa tak ada ada program kita sih netere nama tuh ke kota Maluku jauh nah makanya aing euy makanya jarang teh ka dieu kadang netere pintas jangan pintas ini kalau cuma jauh teuing lah kuriling pos kolecan lu kurilingan mal balik asli ka dieu sia teh ieu teh naon ka dieu sia teh geus ka dieu hayu atuh turkeun sieun anjing aing sieun naon lur ieu kuburan Batak Kungkur loh oh anjing kata kita ya banget gedekan dieu ka kota teh netere CS ini konser ini udah jangan gitu mah kayak ayo pertigaan jalan aing pode ieu kemana kali itu kan ieu balik teh ka mana ieu teh nya si anjing tanggung jawab sia teh enggak tinggal geura kan dia pode ya aing kudu kasabah wah oh benar kata dia benar ya orang saling kali ya kan jit salah jit ya cek aing ge oh aing anjir ka mana nu puguna tang cela deui tuh kali itu bener nah asli aing kepala aja wa tadi benar enggak geus konserna geus teh aing si Allah seberapa kali enggak kita kali tapi ya teh aing mah benar benar kan dia itu yang rumpun heula aing teh kuat hari weuh hah ini gua giro mana gua di dinya tah teh gua na eta mangga boleh nya ajok gila bisa dari wae kompol atuh aing make pempas sekalian bener jangan tadi ini tanya oh itu ini anjing nasar ya haruh nyasar ya anjir itu jalan benar itu tadi jalan tanya ayo kurang anyar ha aneh daerah teh ieu mah euy Parjong Gog aji aing ruasna lur ciri bang tadi teh aing poho ya nih anyar kene loh
Aduh, wah. Ini kemana balik ke mana ya tadi? Aing hangeuk tah tersesat kieu no. Kumaha ieu urang? Ajaran kali gak? Gua enggak aja. Hangeuk teh hayang teuing ka jenting balik di ke pertigaan aing mah. Jalan buntu. Ditulikeun wae ka dinya. Buntu anjir. Heeh. Cek aing naon, aing hangeuk ke sarung teh. Kacauna aing mah. Kumaha? Pertigaan ding tadi ya. Iya, anjir. Kadi itu salah, kadi salah. Iya. Berarti hiji deui kadi itu jalan. Gara-gara siapa udah ayo we buta ganti pakaian. San onser lagi telepon balas teh istilah aku aja di reguan teh yang kata sih kayak yang kalanut teh. Aing kudu ngahajakeun ke Jakarta mah sabaraha ongkos ge. Ya mumpung ka lemur, mumpung ka Tasik. Baru nyasar aing po di jalan ya. Keburu ngeusan. Jarang kali jalan hiji deui ka dia. Naon jalan Kadi itu salah, kadi salah, beuting mah ka dia mah bener ya kalanut. Lagi jalan. Baru aing nyasar ya kan. Moal disalah ka dia. Anjir ya mah kon. Aing juga aya di rumah cerita ya. Mau nur. Sekali sebut dikait aja tak kena ieu juga nama. Beda dikit kita jongjong we menyerong sama beda atuh. Aduh iya mah. Yuk lah. Sama apa? Kalau ka dieu nya. Kumaha ieu udah. Konser heuh ka kota teh kalah kieu. Kumaha ieu urang? Di mana ya, Bang? Di mana daerahna? Oh iya di Poho aing. Ieu kumaha lalampahan? Jalan mantau pokok deh. Kumaha ieu? Kapaksa meureun aja dog di leuweung, anyar di dieu. Di penghuni di dieu. Bekal teh Aya duit mah da warung di malur. Banyak ke mana aing? aing tadi mawa sangu ngan kursa eutik aing tadi teh. Lumayan lah tamajang kali suka isuk-suka orang teh di jalan nu rada serius. Ang neangan deungeunna mah heuh. Yang penting mah bisa aya lawan kejo beuteung bentet ayeuna malur. Buru-buru bentet aing anjing mungkus lagi segede kieu. Sorangan karasa sabgia masih lapar aing lapar moal karasa. Gitu orang berdua CS lapar bersama we bentet-bentet bersama gitu cara nama. Jadi ieu teh caritana teh urang teh tersesat meureun nya. Hirup di leuweung. Beras kamang-kamang di leuweung loba ieu peplakan batu rarad. Jangan dahareun ah, jangan dilanjut. Ini lapar aing. Mun singa di tewak moal. Tewak aing bebeutkeun huluna. Tewak bebeutkeun huluna teh. Mun singa tewak ya. Tewak bebeut sia aing kabur di hararaya. Ku aing di tewak naon? Beuleuh di gayam teh aing. Oh, beuleuh lumayan. Nah, betul lah. Orang bertualang aja. Ieu lah, Jok. Naon tulur? Takut bukit kieu. Naon aya ka mana urang? Pulang bos. Aing soak ieu mah carana mah Jok, gara-gara sia ieu mah. Aduh, anjing kacau euy. Gara-gara sia konser henteu ieu teh. Kakot nyasar ka leuweung. Lapar ya teh. Cuk. Naon itu? Naon nya? Teu hayang aing kudu nyingkah ti dieu. Kumaha ieu urang ngamari Teu posisi? hayang. Ngamari posisi urang? Mantap gue ayeuna mah. Tadi itu kenula lega. Teu hayang teuing dilanjutkeun aing. Sieun. Aduh Jok, aduh Jok.